Aduh ya tenges jempling kieu teh. Jempling kieu baru dah kemerana teh. Oh tuh. Jempling kieu dengan reguler. Si Gipar kemana perempuan si Gipar. Ada si Gipar orang punya ide panggilan Ini ayeuna ieu teh. Jaya maneh mah. Maneh ka mana? Orang teh teu parugu da aya maneh mah orang ngobrol we yuk, ngobrol tentang serem. Mana ti rati dia? Di tadi orang di dia. Orang gitu parugu cugan di dia nyen video itu. Orang nonton bokep. Mana mau HP nanti? Urang mawa HP mah. Maneh mau teu? Iya HP urang alus Samsung Galaxy. Alusnya. Lah sok enak mah bukan kayak itu buka. Iya tuh. Ya, dah dina YouTube mah nu seksi bokep-bokepan. Poho. Geus buka nama NXXX. Oh lah, urang buka Kak. Ngetik XNXN. Kenapa sih kenapa? Ya bro, orang anak nyaman. Dan ieu mah geus mah anjir seksi bisa di rumah aku ini. Bisa di ulah tan gitu tanda. Oh siap lah. Anjir ieu mah badak Aduh si Kevin di nyamot kieu teh. Seru ada. Aduh seru. Masa juga orang anjir gacem dong orang adil. Dede, itu naon eta? Itu ke Facebookan Sumpah. Iya, itu naon? Bener orang ke Facebookan. Sumpah. Dia kan enak sama. Bener ke Facebookan. Yang ada ke Facebookan sing nyana swear deh. Asli nyata si Gipar anak buah orang. Dia kan Tuh cicing. Ngomong nih korek gitu. Kalau ditetang kena usaha. Kaneng siya bacot tengah babangus gitu. ini mana tuh suka main PD. Terus ya ayam teh kuno siya mah. Eta HP orang lek di kemanakeun. Cicing manih mah suka main HP deui. Ada gitu lah cek urang padahal itu sautik deui anjir bagus teh badik sia mah. Ari urang tak hafal isi tesnya. Ya di urang hafalin euy. Si Kevin Di dokter rame HP mah ayo balik. Kalau urang cepat senang heula keneh. Bawa senangna. Urang iya senangna. Lancip urang ke non sare tempo itu. Asik loba nu paradawi mah mantap. Mangga rebahkeun yuk. Ieu. Keur nonton naonnya. Sudah nonton. Ayo eta teh sia. Naonan buka senangan. Buka. Eta keur nonton naon?
Si Dede.